Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu wal kidbu ari ieu eta bab sidik jeung kidib, hartosna bener atawa jujur jeung bohong. As-sidqu ari bener, wa eta ari itu bener. Al-ikhbaru eta ngabejakeun bima kana perkara yutabiqu anu ngakuran ieu mah al-waqi'a kana kenyataan. Wal kidbu jeung ari bohong, huwa eta ari itu bohong teh al-ikhbaru eta ngabejakeun bima kana perkara la yutabiqu anu teu ngakuran ieu ma hu kana itu waqi'. Wasbabu sidqi jeung ari pirang-pirang sababna bener al-aqlu eta berakal, wad-dinu jeung agama, wal muru'atu jeung muru'ah. Li anal aqla karna saestuna akal yudriku eta bakal manggihan itu akal manfaat sidqi kana kamanfaatan bener, wa madaratal kidbi jeung kana kamadaratan bohong. Fala yardo atuh henteu ridho saha sahibuhu jalma anu berakal li nafsihi anu ngabogaan itu akal li nafsihi kana dirina itu sahibul akli al madarrata kana kamadaratan fayal tazimu atuh misti naon as-sidqu bener. Wali anna dina jeung kana saestuna agama ya muru eta marentah itu agama bisidqi kana bener, wayanha jeung ngalarang itu jeung nigah itu agama andidihi tina sabalikna itu bener. Maka dalika jeung nya kitu deui sahibul muruati ari jalma anu ngajaga kana muruah, layardo eta moal ridho itu sahibul muruah li nafsihi kana dirina itu sahibul muruah illa sidaqo kecuali kana bener. Li annahu lantaran yang saestuna itu sahibul muruah yatlubu eta nyuprih itu sahibul muruah atahalli kana ngahias bijamil khisali kana pirang-pirang tingkah anu alus. Wala jamala jeung teu aya kalusan pil kidbi eta tetep dina kebohongan. Wasababul kidbi jeung ari sababna bohong iradatu jalbin naf'i eta ngamaksud kana ngaleungitkeun kana kamanfaatan. Wa iradatu daf'i darari iradatu jalbin naf'i ngamaksud kana ngahasilkeun kamanfaatan, wa iradatu daf'i darari jeung ngamaksud kana ngahilangkeun kamadaratan, nyegah kamadaratan. Li anal insana lantaran saestuna jalma qad yara eta terkadang ningali itu insan pil kidbi dina kabohongan ningali asalamata kana kasalamatan al ajilata anu bakal datang. Payati atuh datang itu kasalamatan hi kasih jalma. Wa yara jeung ningali itu si insan pisidgi dina kabeneran didahu kana salianti itu kasalamatan palayati atuh teu datang itu sabalikna hi ka itu si jalma. Wa dararul kidbi jeung ari kamadaratan ngabohong ya udu eta balik itu kamadaratan ila sahibi ka jalma anu ngabohongna fayuh taqaru atuh diremehkeun itu si insan si jalma. Wa tadi'u jeung leungit naon atsiqatu kapercayaan bihi itu si jalma. Wa yustardalu jeung dihina di dunya wa yu'aqabu jeung disiksa fil akhirati di akhirat. Wa yaudu jeung balik itu ngabohong ila ghairi sahibi ka salianti jalma anu ngabohongna li annal kadzdzaba kana saestuna jalma anu ngabohong yaidu eta ngajangjikeun itu jalma anu ngabohong ghairu ka batur khairan kana kalusan tsumma yukhlipu tuluy nyulayaan itu si sahib hu ka itu goer fatan kasiru atuh narima peupeus ruksak naon nafsuhu dirina itu goer li khaybati rojai kana leungit harapanana itu goer. Wali anahu jeung karna saestuna itu ngabohong yastashilu eta ngagampangkeun itu ngabohong al ghibata kana ngagibah wan namimata jeung kana namimah adu domba. Payab'atsu tah ngutus
itu ngabohong annasa ka jalma bisabab bidzalika kusabab itu ngabohong ala tabagudi kana silih benduan wa takhasumi jeung silih musuhan. Wa kafa jeung nyukupkeun al kidba kana bohong madammatan kalawan celaan naon qauluhu nyukupkeun naon qaulullahi azza wa jalla dauhan Allah azza wa jalla innama yaftari nyaeta dauhan innama yaftari pastina ngaya-ngaya jalma al kadiba kana kabohongan alladzina anu la aranu la yu'minuna anu ta'riman ieu ladina bi ayatillahi kana pirang-pirang tanda-tandana Allah subhanahu wa ta'ala ayatna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu jeung dauhanna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kadaba nyaeta dauhan idza kadaba di mana-mana bohong saha al abdu hamba kadbatan kalawan sakali bohongan taba ada tah ngajauhan anhu ti itu si abdun na saha al malaku malaikat mailan kalawan samel minit nima tina kagorengan perkara jaa anu datang ieu mah bihi ti itu si jalma. Wa kafa jeung nyukupkeun as-sidqa kana bener sanaan kalawan pujian naon qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dauhan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina jalma-jalma amanu anu ariman ya ladzina ittaqu kudu tarakwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh ma'as shadiqina eta tetep sartana jalma-jalma anu balener kabeh. Wa qaulun nabi jeung dauhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taharru kudu bersikap aranjeun kabeh asidqu kana bener wa in ra'aitum sok sanajan ningali aranjeun kabeh annafihi kana yang saestuna eta tetep dina itu bener al halakata ari aya karuksakan fa inna fihi da yang saestuna eta tetep dina itu sidku an najata ari aya kasalamatan.